Oh iya jago joget mah kesangka. Ngegeblayeun nah. Aduh. Kita sapi cenanya. Yakin mah ngenalkeun ulah dugikeun ka Sri Pujunti. Udah datang ada teteran nami jenglong. Teras penerus saron ta eta nu di yeuna. Ulah dugikeun ka ai nu ti luar negeri katen aki. Ieu juga nyuksuk naon ieu naon ieu naon ieu. Seueurnya orang luar ge nya. Ai naon eleh ke urang luar yeuna teh. Tariasa di. Siap? Yo. Beri kopi aku teh kopi tah. Saya katanya. Tangan ieu we kan gelas nama ieu we gelas. Ada dak naheur atau ieu teh dicatat. Di Bandung ya akustik. Pajajaran gara-gara urang Tanjung Sari tempat payung keadilan ayeuna di puntangan ngopos ti warisan Ceruk galura kapungkur Siliwangi Ginura Lambang abadi Siliwangi dipupusti gagah tur perkasa Siliwangi andana bangsa Sorak abah boleh. kiwari nukumah Karbon asik tuh ah. putra pajajaran wawangina tambah mencang sajagat raya Sumepang Hanya ngakeun ah. ampun lungguh tur sabar tindak tanduk kena teingkar teneng lodeng tayak kakeung Siliwangi kumaha salajengna aturan kau ka urang marga luyu kalarasan tepang di dieu urang Tanjung Sari urang pamulihan Batur urang ke situ gitu rek salah sain heran yu batur urang bersatu kalemah sain urang gitu soalnya tanya Masalah jeung cenah. lamun urang reka Jogja ngaliwatan ka Pangandaran aduh eta tepik-tepik lamun deui urang hayang bagja kudu
dakwa ka pangeran. Masalah jenggot suara mahbuhun ya, panjang kan? Dilajengkeun ka ibu ah. Pamugilan genjaya ngadegna di Medan Jaya. Anteng maya tur tamamur gara-gara urang pamulihan Sumabara Nusantara. Ciwana Ginanjar sang lalami Gumelar gara-gara abah dina di Gumelar di pawenangan kedah ngajagi pantrangan, kedah ngajagi pantrangan. Ulah. Ulah nyieun, ulah nyieun kaonan. Kawonan sabab deui di pangeran, sabab deui di pangeran.